Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Berayu berang datang nimbungan minuhan herang mata repeti ngajirindi ngesian lulurung batin. Mitra kaum dangu dina kaca meja rias aya kalangkang dirina nyobaan nyieun sagurat imut kalah nu kagambar teh Cipanon ngayembeng dina kongkolakna asa kasuat-suat manehna teh ngadenge kaca pisuling Cianjuran nu aya di Patamanan. Untuyan kembang malati nu ngarumbai dina tak-takna lalaunan digiwarkeun ka tukang. Karasa tungtung nanepak tonggongna, seungitna nyelesep kana ati sanubari. Boro tadina mah ditolak sapadamayan basa juru dias rek ngongkoyangkeun untuyan malati dina lebah dinya. Asa geus teu merenah manehna teh. Umur sakitu kakolotanana. Didangdanan kawas barudak ngora tapi geuning bet mawa diri kana rasa kagagas seungitna nu laleb bodasna nu nyacas wangunanana mencenit sesebutanana keur sorangan mangsa rumaja baheula cenah Sumarni teh mencenit siga malati cenah Sumarni teh bodas kawas malati dina kaca meja rias aya kalangkang dirina nyoba deui nyieun sagurat imut aya imut sejen ngalangkangan jero dadana imut manehna kasimbutan ku halimun cenah katresna nu langgeng mah lamun henteu laksana kabale nyungsung nanya tapi cenah oge katresna nu nyampai dina ati moal kawagu ku waktu moalas kasarat zaman bakal ngagurat natrat dina jalan-jalan diliwatan kahirupan. Endahna cinta ngagedur dina lamunan, manisna asmara nyampaina dina wangwangan. Horeng waktu kaliwatan teu karasa, mangsa jeung mangsa silih udag teu katara. Cinta anjeun aku mantena emutan mending asih keteresna medah tina sanubari wilujeng hangkat junjunan nu ngagupay himut manis. Nuhun tos kiat ngayonan adat pun adinya. Sora dahuanana asa ngajelengeng keneh dina cilina. Harita ukur imut minangka nembalan kecap anu ditepikeun ku sababaraha urang. Cenah Sumarni teh tahan uji nyang hareupan adat salakina. Nu matak poe eta maranehna hayangeun ngareah-reah taun kasalawe pernikahanana ku pesta nu rada rohaka. Sanajan Sumarni kekepehan nolak henteu kudu kikituan, tapi maranehna keukeuh peuteukeun hayang pesta.
Narima soteh pedah cenah sakalian mestakeun milangkala tepung tahun mami nu taya lian iwal ti Mitoha Sumarni. Mitra kaum dangu meh kabeh sobat-sobat diondang. Make balandongan sagala. Buruan bumi Mitoha disulap jadi patamanan anu endah. Diwuhan saung-saung ditiungan fitra sebodas. Catering na oge hayang nomor hiji nuker mejehna ka Jojo dina zaman harita. Dina kaca meja rias aya kalangkang dirina. Aya ramo nu nyampai dina taktah diliuk serengeh nyerengeh salakina. Cek sararea manehna teh Raspati Arjuna di patamanan hate para wanoja. Cenah Sumarni teh gede milik putra panengah Pandawa teh kapimilik ku Sumarni nungan saukur malati ti pasisian. Maranehna teu apaleun yen kahirupan rumah tangga nama mungguh nyumput buni dinu caang. Moal aya nu sanggup ngawawaas rajetna hate Sumarni salila welasan taun dilana. Ari salakina meh taya mojang lenjang teka bandang, randa herang teka iwat. Tapi kunaon atuh? Jenglengan diri Sumarni nu cenah boga rupa nandingan Dewi Sinta jeung Drupadi kawas nu taya pisan hartina. Di tahun ka tahun nu geulis pilih genti Sumarni ngeusian hate salaki nepi ka geus teu ngarasa deui raheut saking ku geus baal. Mitra dina kayan anu samodel kitu teh taya nu apaleun yen sabenerna mah Sumarni oge boga pamuntangan. Cek manehna geulis cenah hujan oge aya raatna kitu. Ganjar tuh tos nyaur, hayu orang keluar. Kadenge omongan salakina kageruahkeun lamunan Sumarni dina mangsa harita. Keteg jantungna ngarandeg basa ngadenge ngaran Ganjar teh. Ngaran nu teu boleh nyantel dina jajantungna, ngaran nu sanggup mepende hatena tina karudat mikiran kalakuan nu jadi salaki. Sorana nu halimpu asa sora ayun ambing nu jadi indung. Miwarang tibra sinalila kana nyaring. Tibra hatena teh sanajan 1000 beja silung ditiupkeun ti unggal madhab. Bewara yen salaki geus ganti deui gandengan. Salaki geus kitu salaki geus kieu tapi nyaeta taya rasa nu ngahayap deui. Najan cenah salaki aya di hotel keur paduduaan jeung nu denok jeung nu montok jeung nu lenjang jeung nu herang. Kusabab Sumarni teh geus boga Kang Ganjar di alam pakemitan, di alam demit nu teu kanyahoan. Nu sora jeung kakecapanana lir cikahuripan nu mareuman sagala karena gatena. Sing sabar gelis. Harewosna ka Sumarni hiji mangsa. Gusti, nah atuh ari salaki teu kawas Kang Ganjar. Cacak di pasihan coco bisa kitu beratna Kang Ganjar mah anggar satya satu kana sumpah di payunan Gusti Allah. Cenah janji satya satu moal jalir kana janji moal citra kana subaya.
Yang jisa tiasa laki teh ngan seumur jagong horeng pikeun kuring mah. Apan Kang Ganjar mah tahun-tahun nungguan guarna orok teu kongsi pisan selingkuh. Tapi anggur beginya kagarwana teh. Sanajan pada ngahatean ngukut budak milari deui pigarwaeun naon ku hanteu da sidik garwana nu gabuk. Garwana nu gabuk anu mandul pokna ge lain dosa pamajikan cenah. Cek gerantos hate Sumarni dina mangsa harita. Gelis, nah akang kudu baha kana takdir ti anjeunna. Komo teuing dirina. Kabita ningali batur ngais orok akang oge. Ningali batur ngagorah ngadongeng lucuna budak. Casak akang lalaki. Kacidahayangna aya nu nyebut apa. Tapi da lain salah euceuna. Kitu pok-pokan Kang Ganjar dina mangsa harita. Anjeun satia Gumelang taya sudahna Dumati anjeun marati Babati rejeng asihna Mitra kaum dangu ngan peuting harita. Opat bulan anu karalung basareres nyaksian seminar di kantor. Kang Ganjar ceurik nyegruk di hareupeun Sumarni. Sorana dumareuda. Nah cenah ari salaki Sumarni sakitu sagalana geus boga bet kitu talajakna. Berat beunghar pamajikan geulis satia jabajeneng cekal gawe. Anak boga 2 sajodo lalaki awewe. Kurang naon bet masih keneh gupuy gapai kumareumbing nyungsi nu rancunit ngalanglang nu lenjang nyaliksik nu gareulis. Ditanya kitu Sumarni tenembalan leungeunna diusapan angger nyampai nalahunan meh bae Sumarni teh bobor karahayuan. Cacak taya iman nu ngabentengan hate duaan. Basarek sapatamon teh kaburu kapegat ku barengna istighfar dina kulauna mangsa peuting dina mangsa harita. Teka teguh naon maksudna manehna nu usul kapingpinan sangka nyadiakeun anggaran pikeun ngabina seni tradisional. Pedah nyaksian renungna generasi ngora anu micinta kasenian Sunda warisan karuhun. Sapantasna maranehna dihiap, sabadina dibayuan. Usulan ditarima. Manehna kaditu kadieu nyungsi pakumpulan nu raresep kana seni Sunda. Berkah panglawungan teh teu burung nanjung. Nanjung sajalan jeung nanjungna kadeudeung maranehna duaan. Sanajan dihuripkeun ukur ku harewos tapi kanyah teh jadi beki melit beki muhit. Cinta ka Ganjar, cinta Kang Ganjar mekelan kekuatan dina diri Sumarni nepi ka bisa ngabang belerkeun kalakuan salaki anu beki kadungsang-dungsang dina kekepan angkarana asmara. Berayu berang datang nembongan minuhan herang mata repeti ngajirindi lesian lulurung batin. Mitra kaum dangu satia dongeng Mang Anggang nunuju ngadangukeun Mang Anggang ngadongeng urang teraskeun. Balik deui ka mangsa ayeuna. Jentreng kacapi jeung gelikna sora suling beki atra kadenge ti patamanan. Lagu lampuyangan salendroan karesep Kang Ganjar. Karesep aing eta duriat kana kesetan rababna. Cek Sumarni dina jero hatena. Ti tadi gepan geus kadenge,
timimiti laras pelog terus kana sorog tapi lebah salendro jol nguniang hatena teh soda panembang asa nyosoeh batina. Mitra kaum dangu unggal poe di langlangan sapoe 100 kali bari mawa kekembangan nu sarengit kembang eros jeung malati jeung kembang campaka susu sugan aya kadar awak nu manis kersa nampi ceuk manehna Sumarni teh kembang malati ceuk manehna Sumarni teh kembang ati nu sanggup nyiptakeun sajetining asih. Lain akang tanya hoti temah wadi gelis. Kumaha ieu rasa hese ngabang balerkeunana. Nyana rek disapirakeun mah bareto teh moal ngelehan akang teh rek gawat wae dipetik kembang ati nu geus nyayang dina hate akang ti rumaja mula. Ceuk Kang Ganjar dina tulisan SMS kana HP-na. Mitra baheula tiluan sosobatan teh. Kang Ganjar salakina jeung Kang Giwang. Tiluanana oge neudeun hate ka Sumarni teh. Kawasna anu duaan teh ngelehan. Kusabab salakina Sumarni putrana bos sarerea anu leuwih unggul. Teu wasa ari kudu ngalengkahan putra dunungan mah. Sanajan dina dada Sumarni geus nancep ngaran Kang Ganjar, tapi manehna ge geus teu bisa kukumaha, teu bisa majar kumaha. Rumasa Sumarni teh kagembang ku sorana nu halimpu jeung dedegadana anu gagah. Imutna, kumisna, sagalana. Tapi buledan empanona bangun pinuh kasih. Imutna nu sok ngagetarkeun hatena teh. Parandene kitu kabeh oge teu waleh disidem dina hate Sumarni anu pangjerona. Basa datang panglamar ti sepuhna salaki, Sumarni teu bisa baha, da indung bapana bingaheun pisan. Mitra kaum dangu harita balik deui ka mangsa harita dina acara milangkala pernikahanana anu ka-25. Jol salaki dan orojol deui kusabab Sumarni teu kaluar wae. Ayeuna mah nungtun leungeun ngajak manehna kaluar. Basa anjog ka patamanan gebeug hate Sumarni ngagebeug. Lengkahna rumandeg. Nah Kang Ganjar kersa jadi MC. Cegeran teh satena make nyeredet. Geus daya hate deui kitu ka aing. Geus janglar ayeuna mah bisa mapohokeun aing. Jeung na salaki make milih Kang Ganjar jadi MC. Apan aya kapilancekan salaki nu sejen tur biasa nge-MC-an. Nah make manehna jeung nangan ukur lebah acara milangkala poe pernikahan aing. Da cenah lebah milangkala kalahiran ibuna kudu sejen. Kayang mah Kang Ganjar nolak atuh. Dapir aku kuat nempo aing papangantenan mindo atawa peda geus taya kabeungbeuratan naon deui kitu ka aing. Mitra kaum dangu nu keprok handaruan tapi kalah nambahan sabeer kana hatena. Geuning eta menitag manehna pidato sugan teh moal kuateun. Naon atuh hartina sok ngupahan lamun diri kuring keur marojengja. Naon atuh hartina harewos deudeuh ungkarek sare teh. Nge SMS wilujeng bobo geulis candak akang da impenan.
najan dina tulisan naon hartosna atuh Kang Ganjar ari reklas ku zaman mah. Duh, Kang Ganjar kasa Sumarni ngadoni mun parang salaki ngobrol pas ini kasababaraha wanoja deui kasaha apan harita Marni teh kungsi balaka basa salaki kanyahoan rek kawin deui bareng pisan jeung manehna meunang penghargaan ti nagara beda geus gede jasana ngabina kesenian tradisional di Tatar Sunda. Pan Marni ge kudu nyaksian salaku papada karyawan ieu kantor. Mitra kaum dangu hate Sumarni ngentab lain-lain mikiran salaki nu rek kawin deui harita teh tapi ngahayap nenjo manehna Kang Ganjar ngarendeng jeung pamajikanana basa narima piagam penghargaan jeung hadiahna. Kawasa sari ukur dina SMS balaka teh manehna malesan sing percanten cenah gelis ge aya dina hati akang kitu sing percanten maca eta SMS Sumarni make seri sorangan make kudu sirik cek pikirna da maranehna mah salaki pamajikan anu sah hakna nu bogana Sumarni teh bisa boga cedo. Maksudna Sumarni anu teu boga cedo kasadaran teh datang sorangan rojol tina sanubari nerejel nyuaikeun segala kadugalan nerobos angen-angen anu ngajaul ngalak paul cek Sumarni dina tulisan hapunten anu kasuhun urang tutup lalakon urang duaan keun dalang sehat teh sinalungsur nutupan ieu panggung sandiwara mengpeng urang tekantos mangprung mengpeng kaimanan nyarengan keneh urang. Piloloyan Kang Ganjar Cek hate Sumarni dalengan geus tewasa nulis SMS deui nya baheula tah ti dinya mah teuing sabaraha usum tara aya deui aksara ngalembang dina HP Sumarni tara aya deui harewos ngawilujengkeun bobo ngawilujengkeun mam tara aya kecap ngalengis nitipkeun hatena sangkan ulah dipopohkeun ku Sumarni. Tapi bareng jeung lekasanana eta carita salakina rada euih-euih tina karesepna sanajan can eureun pisan tapi aya kakuatan dina hatena moal nyeri moal kabawa ku rajetna hate komo tepi ka hayang ngudar gelung mah menta dianterkeun ka indung bapa di pasisian moal Sumarni moal kudu menta talak moal kudu pista tinu jadi salaki sanajan geus apa tarajakna oge lain pada salakina berat beunghar lantaranana aya kayakina dina dirina Kang Ganjar teh moal miharep Sumarni najan dirina lalagasan oge kasatiaan kana ucap janji dina poe pangantenan jeung garwana geus dibuktikeun. Keur naon Sumarni make kudu ngoleset ti salaki da teu hayang dipihukum ku nu sejen mah cek adi beuteungna mah harek meakeun kasabaran cece teh cenah dijawab ku ungeuk bae ku Sumarni teh ungeuk nu pinuh ku kapalsuan teh cek lanceukna salaki cenah salawe taun lain sakedeung geulis miara kasabaran karidoan jeung kasatiaan keur salaki anu can eureun ngaberung karesep sorangan kitu eta oge dijawab ku ungeuk bae ku Sumarni teh. Tunggara batin cerik cerati kasaha nitipkeun rasa sumalak pangasih hate sangkan to sumoreang do diri kungko tu gangan do diri wungko tu genap kumaha nadangan huyung kumalayang ku kabingbang batin tekan tiririwit rasa tewale tunggara Mitra kaum dangu jentreng deui kacapi suling ngajentreng teu lila reg eureun tuluy diperenan diganti ku gamelan
Sababaraha kawih dihalangkeun gamelan dikabojirokeun. Basa mitohana istri sareng mitohana pameget digandeng keluar. Mitoha istri nu yuswana geus 60 tahun teh pada ngabageakeun anak minantu incu-incu guliga bunga. Ari panon Sumarni angger neangan nu saurang. Kerabul ngantai nu sasalaman ngawilujengkeun. Terep panona entep kanu indit katara Kang Ganjar tonggongna lempang bari ngagedig aya keneh keris nyala gereng dina cangkengna. Kamana bangun rusuh? Duh Kang Ganjar, ku hayang ngageroan. Ulah Kang, ulah indit. Jeung saha atuh kuring di dieu? Apan anjeun nu ngupahan unggal waktu? Nah atuh anjeun make nita salaki ngolo kuring pikeun ngayakeun ieu acara. Apan cek anjeun olo pamajikan sina narima kahayang kula warga mestakeun tahun kasalawe pernikahan teh. Nya harita basa nyahoyan kuring nolak karena atuh rumah tangga awet rajat make dipestakeun. Kang Ganjar, Cek Sumarni jero hatena bari angger nyerangkeun tonggong si itu. Asa rumanggieung awakna teh. Panon dibolotot-bolototkeun ngarep-ngarep Kang Ganjar balik deui. Tapi angger lebeng. Antukna Sumarni dadaku hayang kacai bari ngaharewos ka salakina. Sumarni minta dianterkeun ku pembantu ka kamar, gek diuk dina bibiranjang. Kadenge sora gamelan mirig juru kawih ngaheulangkeun lagu Kembang Tanjung Paninengan. Karesep apa mitoha pamagetna. HP ditetep maka hayang nelpon Kang Ganjar, hayang nyarita yen Sumarni mah teu hayang direah-reah kawas kitu teh. Rumasa ku kaayaan, rumasa geus ngabobodo maneh. SMS wae kitu. Api-api nanyakeun teu sareng eceuna. Basa-basi cenah meureun. Tanyakeun wae kitu aya di mana? Salaki neangan kitunya aku mangke we lah lamun nembalan mah. Ku hayang ngajenterekeun yen teu sing ngarasa bagja dipestakeun teh teu. Bagja keneh basa paduduaan diuk handapeun tangkal di kebon binatang. Ngawaskeun manuk nu pasokan parab. Bagja keneh keduduan di taman lansia. Bagja keneh basa lempang paduduan sepanjang jalan ka pasar. Bagja keneh basa keur ka Pangandaran. Aya angin ngahiliwir ngaharewoskeun ka dedeh urang duaan. Bagja keneh basa ngabandungan barudak Panglawungan latihan Cianjuran. Aya wirah makatineng dina ungkal laguna. Kang Ganjar, bagja keneh nyaksian ka bungah barudak yatim. Basa milu ngabagikeun sidokah di panti asuhan. Paribasa nembus mega hayang tembus kadauna jumerip maratan langit neang asih nuges Mitra kaum dangu HP ngageter setengah digabrug ku Sumarni teh. Aya aksara ngalemeng. Gusti, di manehna? Cek Sumarni bari SMS teh dibuka tuluy dibaca digarendengkeun. Hapunten Kang wangsul rusuhan. Duh Kang Ganjar ku teu taingeun. Cek Sumarni bari terus ngagukuk ceuri. Cinta anjeun aku mantan naemutan mending asih keteresna medah tina sanubari wilujeng hangkat junjunan nu ngagupay hiwut manis.
pawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sadarehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok Disambat nu muji Dihormat anu ngijik Dilelewe anu haan Dibisobat